Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwa as kadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah waktu saena teh pribados tos dugi di Kampung Sawah Berak, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungkonteng, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge rumah mencil nu aya di palihan di hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di palihan gitu aya bumi anu mencil tinu sanes mau aya dua hayu orang tinggal kapali ditu. Wargi-wargi sadaya, alhamdulillah pribados paratos dugi janten hayu urang silaturahmi. Apa dia? Santai sarang rai ka dia. Orang cantik. Mana itu kan?
Terus papalihan natin sa parugya ko sa kasmatsi. Pag dito, lumayan, tapi lumayan, kailan mohon Pak. Tapi kene, lumayan. Tara, gak kabali fisir bumi gerak. Ame mau anak ame saya di ieu nana. Ame matikin. Serius sampe. Di handap teh aya 7 bumi. Cuman tali gitu. Kayak gitu atuh cuk. Bisa lama. Gitu. Dua atau sembilan. Abi tadi tuh nyata sama dia. Warga sadaya mung sakitu video rekapi hatur di lembur sawah berak desa Baru Mekar kecamatan Parukonteng Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur, insyaallah urang tiasa patepang deui tina waktos oge video lembur nu sanesna oge. Wilujeng kantun permias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.